Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal fi bayani madina ngertelakeun ana perkara yahrumu anu haram naon istimaluhu makena itu mah pangaurungkeun lampeuh minal awani tina pirang-pirang wawadahan wa majeng perkara ya juju anu wenang itu mah titik wabada jeung ngawitan musannif bil awali ku anu kahiji mana awal teh nyaeta ma yahrumu istimaluhu minal awani pakola mangka ngadawu musannif wala yajuju jeung teu meunang fi ghairi daruratin dina lian madarat li rajulin pikeun lalaki awi imraatin atawa awewe naon istimalu sayin makena hiji perkara min awani adabi tina pirang-pirang wawadahan emas wal fiddati jeung perak kecuali lamun wadah emas madedeh tah meunang eta mah la pi uklin teu meunang dina tuang wala jeung teu meunang pi surbin dina nginum wala jeung teu meunang goiro naon goiruhu lianna itu uklin jeung surbin goiruhu mah kawakam ketitik wakama yahrumu jeung sacara haram naon istimalu makena perkara dukiro anu dicaritakeun itu mah yahrumu mangka haram naon ittikhaduhu nyieuna itu mah min ghairi istimalin tina teu ayana make pil asohi mungguh kaul soheh titik wa yahrumu jeung haram aidon deui naon al inau wawadan al mutalla anu disipuh bidahabin ku emas au fiddatin atawa ku perak in hasola anu hasil minat tilai tina sipuhanana naon sayun hiji perkara bi ordihi ku ngasongkeunana itu mak alanari kana seuneu tek netelakeun perkara nu haram makena jeung nu meunang makena la yajuju fi ghairi daruratin aya kayu fi ghairi daruratin teu meunang make wawadahan tina emas atawa tina perak dina lian daruroh dina lian kaayaan madarat la yajuju dosana dosa gede dosa leutik cek Syekh Damiri mah dosa gede gitu ngan cek Imam Ad-Dhroi mah dosa leutik jumhur para ulama mah dosa leutik ngan cek Daud Dohiri mah makruh ngan makruhna makruh tanjih. Nah Imam Syafi'i dina masalah ngahukumanana itu dina kaul qadimah makruh tanjih ngan dina kaul jadid haram mana atuh nu dipake data radul qadim wal jadid kudimal jadid alal qadim jadi haram makena wawadahan tina emas jeung tina perak rek dipake dahar rek dipake nginum atau lian dahar jeung lian nginum tekeng keur awewe keur lalaki kecuali dina kaayaan madorot kunaon pangna kaayaan madorot ngameunangkeun kana perkara anu haram nyandak kana elat kana kaid anu ammiyah ad-darurah tubihul mahdurat bahwa madarat itu ngameunangkeun kana perkara anu dicarek wa kama yahrum mustimalu madukira yahrum ittikhadu lain wungkul makena nepi ka nyieun ge madarat nepi ka punten nepi ka nyieun ge haram nyandak tina kaidah naon sih
Kaidah usul fikih. Naon kaidah usul fikih nanti teh. Hukmul wasail fi hukmil maqasid asup kadinya ge. Sabab wasnu jadi wasail kana ayana istimal itu ayana ittikhad. Maka hukum wasail nah haram da itu hukum make na haram maka anu nyababkeun kana ayana perkara nu dipake itu haram. Mangkani haramna ala kullin minaz zakari wal unsa kecuali lamun sutra. Ari nyieun sutra mah teu haram, lamun litijaro keur lalaki. Rek keur awewe. Naon margina sutra mah teu haram keur nyieunna lain makena. Pan ari makena sutra keur lalaki haram, keur awewe mah teu. Lantaran niat keur dagangeun lain keur perkara anu lain keur anu haram makena tapi keur anu meunang makena nyata keur awewe. Nu matak teu haram. Modern nyeun pakarang keur jualeun itu teh haram. Lamun nyeun pakarang keur dipake ngabunuh itu haram. Gitu. Nyeun samurai X. Tek. Wayah rumu aidon fil ina ilmu talla haram deui make wawadahan nu disipuh ku emas jeung perak. Kan make kain. In hasola minat tilai sayun bi ordihi alan nar berarti lamun sipuhanana loba. Lamun sipuhanana loba. Lamun sipuhanana saeutik mah kenging berarti. Kumaha cirina gitu lamun ciri sipuhanana loba hasola sayun bi ordihi alan nar bakal misah ngalewet misah dina nalika dipanaskeun atuh lamun teu hasola ay lam yahsul minhu sayun bi ordihi alan nar likillatihi karena saeutikna sipuhan maka itu lam yahrum henteu haram. Baik. Wa yajuju jeung menang naon istimalu ina igoirihi makel wawadahan lianna itu emas jeung perak ae goiri dahabi tegasna lian emas wal fiddati jeung perak minal awani tina pirang-pirang wawadahan annafisati anu alus kaina yakuta saperti wadah tina yakut nyieun wadahna teh tina berlian meunang empek menang makena boga piring tina berlian boro-boro dijieun piring gitu boga naon wadah tina emas gitu tina emas wa titik wayah rumu jeung haram naon al inau wawadahan al mudabbabu anu ditambal bidobati piddotin kalawan tambalan perak kabirotin anu gede urpan munggu urup lizinati pikeun papaes ge masalahna jadi loba ieu fa in kanat mangka lamun bukti itu dobah eta kabirotun gede lihajatin karena pangabutuh jaza maka menang ma'al karohati sartana makruh au sogirotan atawa leutik urpan munggu urup lizinatin karena pikeun papaes kurihat mangka dimakruhkeun itu dobah au lihajatin atawa karena pangabutuh palatuk rahu mangka teu dimakruhkeun itu dobah fa amma dobbatu dahabi titik fa amma dobbatu dahabi anapun ari tambalan emas payah rumu mangka haram mutlakan barina mutlak kama sacara perkara sahaha anu geus nyohehkeun hu kana itu mah sapa an-Nawawi Imam Nawawi. Tek. Nah, wa yajuzu istimalu gharima.
wa yahrumu al inaul mudabbab bidobbati pidotin kabiratin urpan. Masalah hukum wadah anu ditambal ku tambalan perak. Tafsil hukumna. Tafsilanana mana? Tafsilanana lizinah bikin papayes. Jadi hiji tafsilanana ya yahrumu masalah hukum wadah anu ditambal ku tambalan perak. Hiji lamun tambalanana gede mungguh uruf teh pandangan manusia gitu ahli bahwa eta tambalan teh disebut gede lamun tambalanana gede tur tujuan pikeun papaes maka hukumna haram. Hiji jadi masalah wadah nu ditambal ku perak hiji lamun tambalanana gede tur ngamaksud nambalna pikeun papaes haram. Dua fa in kanat kabirotan lihajatin jaza ma'al karohah. Nu kadua lamun tambalanana gede mungguh uruf ngan tujuanana kabutuhkeun maka hukumna menang tapi makruh. Dua tilu au sogirotan urpan lizina lamun tambalanana leutik tur tujuanana pikeun papaes kurihat maka hukumna makruh. Au lihajatin itu fa ingka naon au sogirotan urpan lihajatin kadinya lamun tambalanana leutik pikeun pangabutuh jaza bila karohatin maka menang tur teu makruh. Jadi itu tafsilanana hukum make wadah nu ditamal ku emas mun ditamal ku perak. Hiji lamun tambalanana gede tur pikeun papaes haram. Dua lamun tambalanana gede tapi pikeun pangabutuh karena dibutuhkeun itu menang tapi makruh. Tilu lamun tambalanana saeutik menang tapi pikeun papaes menang tapi makruh. Lamun tambalanana saeutik bari lain pikeun papaes tapi karena dibutuhkeun maka hukumna menang tur teu makruh. Amma dobatu dahab kumaha lamun tambalanana ku emas eta mah mutlak haram. Sakumaha kaul sahih Imam Nawawi. Haram itu mutlak tekeni. Nah, kumaha lamun batu ali lamun ali cincin make emas itu haram mutlak keur lalaki. Sanajan pikeun bapak keur lalaki mah teu meunang, mun perak meunang. Tina emas make cincin tina emas teu meunang lalaki. Distrik mun tina perak wios sunat bahkan tina perak. Make kongkorong tina emas geus mending keneh tina eta tina kauka. Kauka cek batur mah cenah anti seungseuredan eta teh. Jadi moal kaseureud ku seungseuredan mun make kauka teh moal neurak seungseuredan teh kana kauka nama. Bahasa disebut nawaran itu cenah kang moal teu rak ku seungseuredan moal kana kauka nama. Ulah katipu kudu dadah. Kudu dadah cerdas. Dan kamari ngalongo ka rumah sakit Ramadi. Ngabring genepan.
Oh Pandedi cek satpam teh masuknya satu-satu Pak ya siap gitu siap guys tapi kajero teh bacana lebetna hiji-hiji teh nya genepan ton ge rungkad atuh teh jadi hiji-hiji asupna mah sup hiji nya ngumpul di jero genepan beban masuknya satu-satu Pak heeh gitu mangga cenah hiji-hiji lebetna hiji-hiji teh piraku bareng mal asup na pantona kayak tapi nya cenah engke mun aya satpam ka depan tadi pi orang hiji-hiji atos hiji-hiji lebetna ge kenapa nya hiji-hijinya jelema genepan asup saurang-saurangnya jadi genep kumpul di jero lah dan juga hadena nu ngontrol jangan mun aya nu ngontrol tembalan ngajawab tapi salah tapi bener teh ya paslun ari ieu teh hiji pasal eta mah jawaban Saehuna almarhum Kah jadi di kitu keur di bandara ngarokok di bandara kayak plepus campurkeun ku security oke cenah dilarang merokok itu menang sate di ditu itu aksarana di ditu dilarang merokok di sini jadi dia daya mah di dia lain di ditu mun di ditu kakarek inget tuh di ditu di dia cenah aduh itu mah dilarang sate di sini di ditu langsung mangkat security nah